Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana aturan. Alhamdulillah, wengi ayeuna urang tepung deui dina acara ngadongeng. Etang-etang ngulangkeun katingan ngadangukeun dongeng-dongeng anu kantos dangukeun ku mitra sadayana waktos kapungkur. Pamirsa kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi bae sehat jasmani oge rohanina itang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku singkuring siang kalayan wangi. Pamirsa kaum dangu nganggakeun ieu carita dina judul Sasakala Ombak karya Dr. Anus Nagusyama MPD. Pemirsa kaum dangu sadayana nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Dina hiji bangsa, gunung-gunung garundul geus eueuh tatangkalan. Leung-leungna ilang bosna. Tatangkalana dibukbak ku jalma saraka. Dijieun suruh imah jeung sajabana. Akibatna bumi alam jadi panas. Wahangan caina leutik, oletrak, sawah-sawah rea nu garing. Balong nu aya caian ngan ukur nu di sisi wahangan, itu oge caina geus mesat. Ceger! Sabana mega, nah geus cukup jumlah urang keturun ke bumi. Tanya gelap ke Mega. Gawas nama geus cukup. Ieu batur kuring nu handap menyingges hideung meungeutna. Bakat tingku abeg hayang buru-buru turun jadi hujan. Dina mah kuring teu bisa nahan maranehna. Ceuk Mega ngajawab ka gelap. Nya, hayu atuh. Kuring urang di komando. Ceger! Para Mega kapanasan ku kilatan gelap. Para Mega roboh rubah jaradi Cihujan. Maranehna tuturubun tarurun ti langit muruka bumi. Turun! Cihujan sorana ngaguru. Brek bae hujan gede taya eureuna. Marang tepi ka bumi taya tatangkalan jeung dengdaunan nu nahan maranehna. Aduh, gedengan eueuh tatangkalan anu nahan bisa jadi Ceuk Cihujan nu kebenaran agak ti gunung. Aduh, awas, ieu urang teu bisa seueun. Ceuk Cihujan pating jerok. Maranehna tinggal goloncong muru ka handap. Beuki ka handap beuki rea babaturanana anu turun tinggal goloncong. Akhirna maranehna ngumpul dari cilencang anu gede kacida. Maranehna arambakeun. Anu tadina harerang leutik siga permata. Ayeuna bat jadi cilencang anu nya gede nya kotor. Ku kituna maranehna roboh jadi cai banjir. Cai banjir teh saeunan muru wahangan. Wahangan teu kuateun ngawadahan. Akhirna cai banjir hanjat ke darat. Ieu kabeh oge gara-gara jelema. Tatangkalan parati urang cicing di bumi jadi eueuh. Ayeuna mah tong kagok. Hayu urang gembur jelema teh. Hayu satu dulu gembur. Cai balong, hayu menuju kuring, urang gembur jelema. Ceuk cai banjir ka cai balong. Lauk, sok arajin ke kalabur. Lauk ti balong kalabur aratolkeun. Eta
Imah jalma di siwangan urang bawa sekalian. Teman jalma teh kira-kira imah teh yang urang. Kapan wahangan hancalan urang? Imah teh akhirna mah kakeum ku cai. Huse. Jelema ngaleumpatan eueuh sieun ku urang. Ceuk Cai Banjir. Ayo, buru urang kumpul ayo. Geus di laut mah tanah urang bakal beuki gede ya leuwih hea. Ayo. 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 Cai Banjir nu ambek ngalabring muru ka laut. Di sepanjang wahangan nu kaliwatan, maranehna teu poho ngaruksak pakaya jalma. Sasatuan imah mobil motor jeung sagala rupa pakaya jalma di anu hampang mah malah dibawa sakalian. Jalma-jalma pahibut nyelametkeun diri jeung pakayana. Cai Banjir nu asalna ti sababaraha wahangan geus kumpul di laut. Maranehna turun susurakan. Tidak cicing. Ayeuna mah maranehna geus robah jadi cai laut. Ayo ayeuna mah urang ka dapur barengan. Rebet maranehna muru ka sisi. Geula sabar bener. Cek babaturana paring ngenyang cai laut nu rek ka sisi. Atuh nu keur lumpat ka sisi teh balik deui ke tengah dak ditarik. Itu orang ente. Cek cai laut nu tadi lumpat ke sisi. Ulang dikutu. Maranehna masih kene aya. Lumang lupa es. Jadi caya kabeh. Kena nguat sakodong. Lamun nyerang jeung manehna mah urang pasti menang. Pasti bisa ngacokeun kahirupan jalma sakabehna. Cek cai laut anu sabar. Terus sabar urang mah nguat dulu ti kuku. Lega jadi buaya bae. Berebet cai laut nu teu sabar teh lumpat deui ka sisi rek hanjat ka darat. Unggal geus rek tepi ka sisi. Manehna balik deui ka tengah da dikenyang ku baturna nu sabar keneh. Tiba heula tepi ka ayeuna cai laut teh hoyong bae ka sisi ka tengah, ka sisi ka tengah. Cai laut nu lompatan siga kitu teh disebutna ombak. Kitu tah sasakal ombak teh. Rupina cerita dongeng dina judul Sasakala Ombak karangan Dr. Andes Enang Rusyana Enteng. Mugia janten pambeberah mana. Apunten tina sabudaya kelepatan dua pengi tina awasana kurang dengar ya pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
berakhir